Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, wilujeng tepang deui sareng simkuring Muhammad Taufik Sareng simkuring Nita Fitriani. dina acara Abnews. Warta anu baris kapidangkeun nyaeta wirausaha di zaman kiwari. Zaman kiwari kebutuhan masyarakat pikeun teknologi transportasi geus mangrupa kebutuhan dasar. Dina lobana jenis transportasi di Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia marake motor. Bukituna masyarakat teu bisa lepas tina karuksakan motor. Tina hal eta loba masyarakat anu buka peluang usaha bengkel motor. Salah sahijina bengkel anu dibuka ku Pak Herman. Aya reporter urang anu tos dugi ka bengkel Pak Herman. Anu bade ngadugikeun laporan langsung. Halo, Saya mau betul. Ayeuna simkuring menuju di bengkel Bapak Herman. Di daerah Majalaya, khususnya di Ciwari, aya hiji bengkel anu dikelola ku Bapak Herman manufaktur terkecimpung di dunia otomotif di tahun 1886. Ayeuna simkuring di kisaran Bapak Herman. Yang paling penting adalah kepercayaan konsumen. Jadi kalau Kami konsumen atau dan pasti bertanya di bengkel. Terus Bapak, saya kusi pesan Bapak kami baru dak zaman ayeuna meh kusi berwirausaha. Saya kira harus melakukan skill ya, karena persaingan kalau sekarang sangat ketat. Jadi diperlukan skill dan harus berani mencoba. Jadi harus memerlukan skill. Jadi butuh skill sarang kudu dek coba. Terus Pak kata ayeuna orang mau narus pendapat di pelanggan mana ya? Muhammad Rijal, umur 17. Bapak dari nah, masih menurut Bapak perubahan pelayanan kami masih cukup baik. Terus apa saya? Atau Bapak segitu aja biasa dilakukan di bengkel Bapak Herman. Apa bisa anu tos ngadugikeun laporan langsung di lapangan. Pamirsa, sakitu wae warta dina dinten ayeuna. Wilujeng patepang deui dina warta salajengna. Simkuring Muhammad Taufik, Sareng simkuring Nita Fitriani. Amit mundur. amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my Anu Baris? Zaman diwari kebutuhan masyarakat ikan bagus sudah Zaman diwari kebutuhan masyarakat bikin teknologi transportasi terus mengubah kebutuhan pasar bikin mengatur You were my everything, toss of a wedding ring. Now I'm just Ayo,